alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Dongeng dina hiji kitab aya hiji jelema susah nu tadina bodoh kemudian ngadengikeun pengajian kaharti dina ngaji horeng bakal pae sanggeus sampai horeng bakal ditinggalkeun naonan ieu teh dunia naonan ieu jabatan naonan ieu kedudukan naonan horeng kemuliaan dunia mah horenganan bakal paeh roh menghadap Allah deres jabatan dibere ku Allah namun digunakeun pake ngagungkeun syiar agama Allah dibere dunia pake ngaluhurkeun agama Allah baka beramal jang dirina eta mah geus teu kudu dicaritakeun ieu kan mayoritas tapoho nyana terus bet tafakur akhirnya bisa ngaji baca Quran bisa tafsir bisa pikihna jetu terus pagahan ngaji embung lobaan lain menerima siswa baru lain kos itu mah jurig tah kos kitu mah jurig ieu mah aya ge baralik spesial anu sejen we ngaji bisi aing teu ikhlas beuh neangan kiai kos kitu hese neangan kiai kos kitu teh hese. Waalaikumsalam. Di mana ya? Abdi di Karawang. Aya naon? Abdi emah geus teu aya, bapak geus aya teu bubuh. Abdi teh ayeuna mendek ngaji bae tapi bari deuk sagawe-gawe. Hayang supaya dahar di kiai ngaji di kiai mantap. Ieu karak ieu. Ayo geus. Geus dieu ngaji jadi dieu. Mun aya dieu model sia bawaan ka dieu paehan aing. Tuh siapa kan goreng tungtung kan tolol. asli seperti gitu. Mana pesantren modern anu susah ditarima eueuh. Yatim piatu ditarima eueuh selain di dieu mah di Cikarang. Pesantren Al Muhajirin yatim piatu loba. Fakir miskin ambalaya asal kadeureus susah bae guruna mabur. Lamun kiai geus ngawilah-wilah ieu mah sugih ieu mah anak si anu ieu mah susah dibeda-beda ieu selain kiai akhirat kiai dunia ieu mah asalnya hobeh heulangan supaya orang bisa ngarandapan diri orang. Nah jelema nu tadi teh bisa ngaji ngawuruk nya masyaallah muridna saeutik balet jasa belet tadi teh eta Fatihahna kos anu dibacakeun ku Ki Fudoli teh ngalamin. Poe ieu bisa isu poe deui. Poe ieu bisa isu tapi guruna masyaallah ikhlas sadar tenang. Batur ge barisan ulah putus asa. Insyaallah bakal bisa. Ngalaunan di pagahanan tina teu bisa jadi rada bisa jadi bisa kos gitulah jelema bijak. Nah dalam rangka nyana ngawuruk seperti eta dengan penuh keikhlasan alhamdulillah muridna barisa ngaji nyana ge belajar wauh ka Allah melalui sababaraha makom mimiti belajar tawakal teh supaya rada bisa ke bisa geus bisa ka dituna ke ahli ya Allah ya Rabb teu ujug-ujug bisa tawakal syukur teh kudu belajar heula mimiti belajar heula engke rada bisa engke ahli zikir ge zikir tadi dicaritakeun ku Ki Fudoli kudu belajar heula mimitina belajar engke rada bisa engke ahli. Nah iya jelema nu tadi teh belajar di hiji guru Masya Allah datang ka hatekna teh memandang dunia ieu hina akhirna nyana nyieun maisyah jang sapopoena ngalasulu ke dijual
terus pakai dahar anak pemajikan jeung santri kenala suluh deui kalau ka gunung hasilnya dijual pakai dahar dirina pemajikan jeung santri Masya Allah. Nah kitu teh tak kitu tauna datang ka karasan nikmatna ngalah suluh karasa boga duit hasil ngajual suluh teh pake ngabiayaan keluarga jeung santrina nikmat kebeneran aya hiji jelema sugih anu tatadina baji dorang tobat tatadina mah pokona mah di baeuna aya lenong aya nyana aya jaipongan aya nyana di Karawang mah naon karangarana lain lenong lain jaipongan naon ngaranna di Karawang teh di Karawang lain naon anu haju awewena dibawa punya teh ka ditu rongge nyahoannya saja Agus rongge tatadina di mana aya bajidoran di dinya nyana depak di mana aya main koprok nyana mah lain main naon kadang-kadang anu sok makan bandar aju bandar mah mung rugi asal teu boga bejang mayarna dialungkeun kabeh nyanana indit blot teh bandarnya orang Cikarang bandarna tah kabelah dina mikir tobat datanglah ka kiai teh babari tobat mah geus bae lobakeun istighfar ka Gusti Allah maca sholawat ka Gusti Allah mun boga keneh harta sedekah geus sakitu insyaallah komo di dinya geus kolot mah akhirna dilaksanakeun istighfar deureun sholawat kitu keneh aya guruna tapi aya guruna makan kos istighfar di Karawang istighfar ongkos sholawat ongkos mentana dunia kan salah tahajud teh minta supaya sugih kan salah aing tahajud bae tapi teu sugih-sugih ji atuh kunaon kadinya jurusanana tolol nah lain kitu urusan tahajud mah tahajud jeung akhirat urusan dunia mah tani dagang ieu mah lain tahajud supaya dagang rada maju eueuh jurusan salah nah ieu mah geus rapih istighfar sholawat sedekah istighfar sholawat sedekah istighfar sholawat sedekah akhirnya nyana hayang manggihan jelema hebat jika lu sugito coba aing panggihkeun jeung jelema nu hebat mana sih mun wali nu mana di mana ayana coba aing hayang kapanggih aya nu ngabejaan tuh hebat mah kiai anu santrina lah paling ge aya we 15-20 haju nyana mah teu daek disumbang ku pamarentah ongkos di Karawang bae di Cikarang pan tilok daek disumbang ku pamarentah tilok daek nyin proposal hebat da eta kiai di dieu teh kos karariku mun aya mah tah aya nu ngabejan tuh kiai itu tuh naon pagaweanna nya nama ngalah suluh hasil suluhna dijual duitna pake ngebiayaan keluarga jeung santrina embungeun disumbang ku pamarentah kecuali ku jelema-jelema tertentu embung bae nu ngaran ti pamarentah emang haram henteu nyaritakeun haram embung coba hayang nyaho kehebatanana dituturkeun ku nyana kaleuweung meme asup kaleuweung nyana geus sedekah bae ka fakir miskin asal kapanggih jeung fakir tah miskin tah yatim tah beh hebat da eta jelema anu tobat pokona geus terkenal asal aya nyana pasti merek tinggal ieu kiai dah balik ti gunung manggul kayu geus siap bae nyana kieu ya sumbang ku aing kadeuleu ku si kiai teh adek nyumbang ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabb istiqomahkeun hati abdi pangrobahkeun ieu kayu supaya jadi emas sakitu bae abdi mah Gusti dipanggul we begitu dipanggul ditahan kudu sugih eureun ieu naon ieu lain naon sakitu coba turunkeun
kayunya dijualnya geus kuari kayu ieu dibeli ku kula selanjutnya ulah neangan kayu ulah neangan suluh geus kula disumbang sabaraha kebutuhanna sapoe sabaraha kebutuhan mulaina ditangkes ku kaula coba baejeuna terbuka dibungkus kayunya barang diturunkeun ka handap dibuka jadi emas cak dusugi teh jatuh aing kumaha sedekahna ieu emas masyaallah tah Haji Pendi mah hayang tah wiridanna kos kitu tah coba na kiai teh wiridanna kumaha cenah kos kitu atuh emangnya nama cek urang Tangerang teh nyong deui deh akhirna lantaran emas kaget atuh geus dedek sedekah lu sugih teh geus lah geus bawa bae ka ditu nu kumaha nyodakohanna teh jeung emas ini geus tutupan deui ngadoa deui ya Allah ya Rob robahkeun deui ieu emas jadi kayu deui bawa jual jadi kayu deui bali ka imah sakumaha biasa nu sugih datang deui ka dinya kula kaget ceuk baleharana ai eta unggal sababaraha waktu ka gunung atau ka leuweung bejana neangan kayu tapi geuningan jadi emas nu diteangan teh emas nah ieu teh kumaha lalakonna sakali ditanya teu dek kajawab dua kali ditanya teu dek kajawab katilu kali mah ngajawab ku embung-embungna kula dibere ku batur besi di akhirat handap martabat kula geus bae kula malah magahan ngaji besa aya-aya tah neangan kiai nu kos kitu tadi Indonesia hese lain hese deui cak urang Madura mah huas masyaallah ieu mah pan kiai lain lawan lain hayang disumbang deres kiai keneh mah hayang disumbang ieu mah lain masyaallah geus hayang disolawatan kebe geus paeh haji di solawatan ku kabeh nyumbang tah ieu maknana jelema anu geus ka Gusti Allah mah teu nyong-nyong kana dunia leutik nele dunia ketika dunia dek dipetakeun masalah tetapi di jero hatena geus eueuhna naon masyaallah eta nu sugih teh hayang guru akhir geus kula mah pokona kajen kumaha ge dek dikukumahakeun ge ngaguru supaya hayang boga perasaan bener kos kitu cik eta kiai moal kuat geus ente bae usaha lillahi ta'ala ente bae hayu bae teruskeun sarua engke ge jelema anu ibadah melalui ilmu ibadah melalui kamaripatan ibadah melalui dunia ibadah melalui tahta jabatan sarua asal dipake ibadah bae ge insyaallah henteu kula mah hayang belajar lantaran sababaraha kali akhirnya diterima belajarlah nu sugih ka kiai nu tadi geus belajar sebulan setahun masya Allah sarua dibere pandangan hina terhadap dunia jelema lamun geus hina memandang dunia lain eureun digawe lain eureun tani tapi duniana dipake terus ngabangun agama Allah leutik dunia dileungeun manehanana pake ngabangun mushola leutik dileungeun manehanana dunia pake ngabangun masjid leutik dunia dileungeun manehana mun pake perang pan aya di pendi mah di sisi di mana aya mushola keramikan datang ka kuat imahna mah bagus mobilna mah hebat tapi musholana masya Allah hampir runtuh henteu izin ka mushola eta ieu jelema aslina mah orang Karawang atau orang Cikarang terus ibadah sunduk kana waktu ninggangana mangsa malaikat Israil kan datang menghampiri nu sugih teh assalamualaikum salam saha cek malaikat Israil kula bangsa langit malaikat meureun aya naon ka dieu diutus ku Gusti ditah nyabut nyawa alhamdulillah masya Allah rindu kula ieu ka Allah moal bisa kapanggih jeung Allah mun teu maot aya gerang-gerang
henteu cek malakal maut teh kula mah ieu ka dieu ge deuk nawaran heula sekitar setengah jam deui maotna mah beusi hayang maot keur salat beusi hayang maot salat lagi keur sujud beusi hayang maot teh keur maca Quran beusi hayang maot teh keur tafakur pilih hayu gegeuraan masyaallah setengah jam deui kek kula mandi wudu salat cabut nyawa kula keur sujud Allahu akbar pas sujud maot seperti etalah ahli-ahli Allah seperti etalah ini nahin ditawaran maut teh mudah-mudahan mengaji balik di dia cepat-cepat malaikat Israel datang maksudnya nawaran hayang keur kumaha ngaji hayu geura ikrol di jelema loba ku hari ieu maksudnya kehilatan deuk hayang naon keneh ndek hayang naon keneh ieu kan boga harapan berarti hayang hirupan ndek hayang naon keneh tuh ndek naon kan batur lamun ditawaran maot teh kiai kumaha lamun maot siap atuh mantak zikir bae ge maca tasbih bae ge teh hanggeur kapanggih Allah ya Allah ini jelema suuzon jasa ieu mah geus maot geus di bejaan tempatna bakal aya di surga tingkah maotna ditanya hayang keur kumaha ya Allah ya Rabb